Masya Allah. Tah iyalah jelema nu teu jujur hancur ujungna bakal. Satu saat Allah anu punya peran anu teu jujur hancur bakalna. Awas, alam dunia ieu milik Allah Subhanahu wa taala. Alam anu ku Allah diciptakeun, aya alam kholqi, aya alam malakut, aya alam jabarut, aya alam lahut, sakabeh alam milik Allah Subhanahu wa taala. Nangkahan ka Allah, teu jujur ka Allah, dihancurkeun bakalna seperti murid Nabi Allah Isa alaihissalam anu harak kana harta emas anu sangat luar biasa, ujungna hancur akibat teu jujur kanu jadi guruna ieu lantaran dipikirana hanya jabatan jeung harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati anu parantos nyiptakeun berbagai alam-alam. Aya alamul kholqi, aya alamul malakut, aya alamul lahut. Termasuk nyiptakeun alam aya alamul arwah, aya alam rahim, aya alam dunia, aya alam anu haji pendi tere asup ka alam eta nyaeta alam barzah eta kuluhum sorangan doang. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah ka penghulu alam, junjunan alam, Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngajelaskeun tentang ayatna alam-alam tersebut. Nu mulia para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, kumplit nu kumpul di dieu teh kiai na loba, aya kiai nu pang kolot-kolotna anu buukna geus putih kabeh, kahalis-halisna putih, pasti jerona geges putih kabeh. Kiai Mama Supendi BF nu mantak disebut BF nyana lantaran teu boga pamajikan, berarti kan duda ya kan. Lamun nyana keur boga kahayang sok asup ka jero kamar mandi nyanyakel sabun. Naon maksudna eta? Gituan da ge. Naon eta? Ngocok-ngocok gitu. Ngocok-ngocok. Jorok aki-aki. Puguh nu kiai asli mah Kiai setempat, Kiai Zeko, Kiai Lutfi, Kiai Haji Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, jeung kiai-kiai nu lainna termasuk tokoh urang nyaeta Bapak Hasan P
SDM nu insyaallah nyana jadi dewan pikeun Kabupaten Tangerang. Amin ya robbal. Jadi lamun PM Hasan jadi dewan mapan ngeunaheun ya kan, nya nama datarang da geus nyaho kabeh. Ih, maksudna randa nu karolot. Taya termasuk insyaallah kayak aya daftaran di Pak Mesen, aya Pak Mes aya ngesan Jang Haji Supendi anu umur 95. Jadi lamun dileles aya rangda umur 95 silahkan daftar. Yai kalau teuing meureun atuh kula nawarkeun ka nongora mah saha nu daekeun. Lambeng Yai. Naon? Selambeng. Naon nah? S2 na. Naon eta S2? Huhu. Astaga. Teu beres ieu mah. Ya Allah, ya Robi. Hirup sabenerna mah babari jasa. Urang boga modal jujur doang, insyaallah salamet dunia, salamet akhirat. Jujur. Masya Allah. Ya, lamun ngomongkeun jujur teh turutan Haji Pendi. Nyana mah kapanggih jeung saha bae ngomongkeun kula masih bujangan keneh. Kira-kira percaya henteu? Tuh, jujur henteu berarti eta. Masa aki-aki kos kieu ngaku bujangan? Leumpangna sorangan Haji Kiai. Leumpang sorangan. Ya Allah. Lantaran teu jujur Haji Pendi teh. Padahal mah lamun jujur mah tuh loba nu daekeun lantaran ngaku bujangan be atuh di ieu teh ya. Euy. Di naon? Atuh sanajan didagangkeun ge ku kula kaunggal lembur eueuh nu daek meuli. Masyaallah ditawar-tawarkeun. Kunaon? Teu boga jujur. Coba lamun jujur mah Haji Pendi. Kula geus pernah kawin sabaraha kali? Sekali. Tuh, geus teu jujur. Ya Allah. Boga anak 18. Boga incu 53. Ya Allah, jujur. Wah, asana mimping mundur bae kabehan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi lamun Kiai Haji Boho ngomongkeun bahwa jelema galade teh ya ieu ternyata horenganan pamajikanna kudu galak luar biasa. Kudu galak. Kudu galak. Heuh, cak Kiai Haji Boho. Dibere duit ge galak bae. Parah. Justru anu paling hebat mah justru ieu teh ya pamajikanna nu bageur. Amin. Nu mantak laluhur ge jelema teh ya ku pamajikanna bageur. Masya Allah. Haji Boho kula mah adi kanyana. Adi. Asal datang ka imah kula dideuleu ku kula teh huis aya 3. Minggu hareupna nambah 2. Aya 5. Ditanya ku kula, "Ji, pan ieu huis cepet amat." Masya Allah, horeng pamajikanna galak. Tah ieu kan nambah huis. Jagona galak. Iya tia bakalna kos Haji Pendi. Anu mantak Haji Pendi putih kabeh ieu buukna lantaran stres. Kunaon galak kabeh pamajikanna. Gimana rambut suci dong Yai? Rambut suci. Masya Allah. Laju naik atuh teu. Sakitu bae jangan.
derajat naik, pamajikan galak, duit teu boga, pan sedang lain. Ya Allah ya Rabbi. Ya hirup teh ya jujur ngeunaheun lamun jujur mah nyese aya duit 1000 bebeja ka salaki jujur. Kakak ya aya duit 1000, Masya Allah eta salakina pasti ngomong ka unggal tetangga, Masya Allah pamajikan aing mah jujur jasa aya duit 1000 bagi bebeja, aya 10.000 bebeja ieu kakak nyese dikadokan di kantong aya 10.000, Masya Allah pohara luar biasa, barang 100.000 cicing bae eta orang dia urang dia jujur ngeunangeun jasa. Masya Allah baheula aya kiai gagah luar biasa hebat, Masya Allah ngaji naon bagi ditalar Gusti Agung, Masya Allah ngaji riad ditalar, ngaji takrib ditalar, patul muin ditalar, nama bari lelempangan pi magahan ngaji teh KWC ge bari magahan ngaji atuh talar hebat luar biasa, Masya Allah maca khotbah naon bagi geus tilok maca tek pinter jasa atuh tenar luar biasa kiai gagah. Ngobrol benyana duaan jeung pamajikana, cak pamajikana kakak eta kakak pan ieu teh kasebut jasa hebatna. Pohara kan ieu teh diunggal selembur eueun teh nyaho kakak teh dihebateun. Tah eta kakak ulah boga rasa nang sorangan, tetep aya peran neng ieu teh. Tuh aya peran kaula pamajikan. Masya Allah. Cek salakina teh peran di mana? Jadi deuleu HS nunggeng bebengeun. Atuh dek peran di pelebah mana? Ih kakak mah jak kakak ieu teh lamun macaan kitab atuh neng mah jadi tiluan macaan, malah mah kadang-kadang ngagangguan doang sok ngalengketek segala supaya eureun naon baca eta kitab laju naon maksudna ganti kituan nyanyawan. Ya Allah ngaco ya aki-aki kaduhung dibajak unggul aja. Masya Allah tetep be salakina teh nu kiai gagah teh nyanan teu ngaku bahwa pamajikana berperan. Cak pamajikana kakak peran kaula teh gede di kakak. Teu bisa. Geus lamun kakak teh percaya mah. Masya Allah eta kuari pamajikana ngajajal salakina tek bengomean HP pamajikana tek be sakedeung be datang ke Imam Assalamualaikum paket ji kurang leles tah eta sakos kitu teh ya bikang asup angin ngaranna. Lamun asup angin teh dikerokan eta pan kena serangan jantung. Ya kan? Iya pamajikan anu sok ngoprak-ngoprek lajada bae. Laju naon deui tah salin lajada teh? Hah? Sopi. Tuh nyarahun kabeh kan? Laju aya deui naon deui? Masya Allah. Ieu mah asup angin kabeh beureun. Harapal ya. Lamun bikang geus arasup angin eta teh set be sakedeung datang ka ieu mah Assalamualaikum paket. Masya Allah eta moal kebal salakina kena jantungna jengkel kiai bener jengkel. Masya Allah sakedeung datang kudu mayaran salakina sakedeung datang kudu mayaran salakina aya salakina teu mayar hutang gede. Masya Allah jol datang bang keliling. Wah eta mah geus rada kronis asana ieu bikang kronis kabeh nu aya di dieu.
Masya Allah atuh eta kiai sakedeng-sakedeng kadatangan tukang paket, sakedeng-sakedeng kadatangan tukang paket. Barang prak be dina hiji waktunya na maca khotbah tek be ditalar kapohoan. Kapohoan mikiran paket. Masya Allah kabeh masyarakat yang ngomongkeun panu kiai biasa nama capetang biasa nama lantang kuari aya kapohoan. Barang ditanya kiai pan eta kapohoan kunaon, aduh sapoe ieu tilu tukang paket datang. Bebeja ka pamajikanna tuh kan kakak sakitu doang ge kan geus mulai pohoan maca khotbah engke mah pohoan maca kitab kan dituna. Masya Allah mantakan ieu teh peran neng berarti kan kakak hebat kieu kitu ge neng teu loba henteu loba unta enta henteu loba kahayang jeung sajabana ta eta kan ngabantu katenangan kakak. Oh bener neng, Masya Allah heueuh bener karak kiai percaya heueuh horenganan peran anu paling gede teh pamajikan. Bageur pamajikan ieu hiji moal cepet kaluar huis. Tuh mantak deuleu kiai boho ceuk bemun rada loba huisan berarti kurang bageur pamajikanna. Dua iya lamun bageur pamajikan teh ya iya kasalaki ngorak beka deuleuna sedengkeun kan haji boho mah cepet kolot. Katiluna lamun bageur be eta teh pamajikan capetang ngomong ge kunaon tilok aya nu datang Assalamualaikum paket teh eta tereh pikun kasalakina. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah maka insya Allah awewe nu di dieu mah jujur kabeh. Amin ya robbal. Insya Allah awewe solihah anu dikirim ti sorga ku Allah. Amin ya robbal. Kiai ya ari ciri-ciri awewe solihah nu kumaha? Masya Allah ya ciri-ciri solihah teh ya awewe mun isuk-isuk ieu geus nyadiakeun kopi nyadiakeun udung sanajan salakina hees kene. Masya Allah dihudangkeun tilok make suku make irung. Masya Allah dicium atuh ngahudangkeun Gusti nu agung pan haji boho mah dihudangkeun make suku kaget ragang pandana. Iya Gusti nu agung ulah make sukunya hudangkeunna make irung. Masya Allah engke ge seuri salaki teh tah eta solihah aya eueuh di dieu. Mun ngahudangkeun salaki sok make naon? Kokopra. Eta mah sarojeng ka kotok berarti. Leuwih parah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Bada Isa dangdan sawadak ulah make calana. Nawaran ka salaki kakak endek moal. Nawaran Kiai. Atuh nawaran. Oh iya. Itu beres aja Pedi mulai ngerti naon maksudnya nawaran apem. Iya ibu-ibu ya osok aya tilok nu nawaran tas Isa aya tilok. Masya Allah pancen awewe sorga ta ieu nawaran ka salaki teh Gusti nu agung. Masya Allah ieu solihah kos kitu ta engke sanggeusna nawaran ngomong ka salaki kakak karunya jasanya tatangga urang nurangda teh ya tuh bisi kakak endek atuh dianter ku kami ieu teh nganjang nawaran kawin deui ka salaki ta eta ciri-ciri awewe solihah aya wah
mudah-mudahan we ya awewe jadi sarolehah kabeh. Amin. Leutik amin. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mahal jujur teh ya. Kunaon kiai? Lantaran ye awewe bah teu kudu salat tahajud sapeupetik, henteu kudu salat duha, henteu kudu loba maca Quran, teu kudu loba maca shalawat, teu kudu ngadukung salaki pohara luar biasa ibadah, salakina teh luhur pangkatna, atuh awewe teh engke bakalna jaga di sorga kabawa ku salaki atuh di luhur padahal tukang hees bae. Tuh jelas kan? Jelas kan? Mantakan maningan ngadukung ka salaki ibadah ka Allah luhur atuh awewe teh bakal kabawa jalantarannya bakal disandingkeun jeung salakina. Mudah-mudahan be salaki ibu-ibu ka sorga atuh ibu-ibu nage ka sorga. Tuh Masya Allah Kiai, kumaha lamun kami ka sorga cek ibu-ibu, salaki kami ka neraka. Barang di deule Haji Pendi ka neraka. Sedangkan kan boga pamajikan, bahkan geus disadiakeun di bidadari ku Gusti Allah teh ya, ieu jang Haji Pendi pang saeutikna 70 mana kuat naon, astagfirullah atuh ulah diukur di dunia. Haji Pendi na ka neraka, sedengkeun bidadari na geus di salorga be kabeh anu calon Haji Pendi kabeh di sorga termasuk pamajikanana. Pan kunaon Haji Pendi anu mantah ka neraka? Masya Allah orenganan nyana mah kadeuleuna doang, tukang ngaji ge teu meunang aya rangda main suitan bae. Tah Masya Allah geus teu beres ieu mah. Masya Allah JPM Hasan ge ieu ketua rangda teu kieu teuing. Eta biangna iya betul beres eta nu nyieun ka neraka. Kiai ya pan eta Haji Pendi bisa ka neraka, ya Allah atuh pan nyana mah dagang mah ongkoh dagang tapi pan ngoplos bae, dagang plastik jerona batu, ayo dagang kardus jerona base, kahujanan di jalan Kiai, kahujanan di jalan pira kuluhur garing jerona base. Tak eta nu nyieun di neraka ge kos kitu tukang ngoplos. Masya Allah kan teu jujur, geus karuhan karung mah beuh. Masya Allah ongkoh beli karung kawe hiji di jerona kawe 2 kawe 3 kabeh borongan pan bisa ka neraka eta Haji Pendi atuh kumaha deuk teu ka neraka na teu jujur ka pamajikan. Masya Allah ngirim barang tes be datang isukna kak pan eta teh bisa datang ka isukna macet di jalan orenganan pan diri tu boga nu ngora. Kira-kira jujur henteu eta pisorgaeun pinarakaeun Haji Pendi ditanggu pamajikan. Ya Allah loba orenganan pinarakaeun. Masya Allah pen ya kok bisa ka neraka atuh ternyata ya Allah kula teh ya sok iseng be ieu boga usaha terus be lah susuganan boga kauntungan sok ngutak-ngatik HP andaan main slot. Main kelot deh aya bae. Tak iya kan nu nyieun pinarakaeun Haji Pendi teh tukang main slot. Masya Allah insya Allah dileles mah eueuh hiji Gusti nu agung bingung kabeh luar biasa kok Haji Pendi bisa ke neraka. Kunaon anu mantap ka neraka? Ya Allah orenganan nyana mah Gusti nu agung termasuk nyokotan bang keliling, bang emok segala ibu-ibu. Ya Allah aya eueuh di dieu ji astagfirullahaladzim. bang emok aku Ieu mah kunaon atuh berarti beungeut neraka kabeh.
Gusti Agung Masya Allah tah kumaha kiai lamun Haji Pendi ka neraka ya pamajikan akan ke sorga lantaran pamajikan nama teu ngadukung ka Haji Pendi masalah kasalakina kunaon kakak ya andaan main selot bepan bebeakan lainan tobat ke Gusti Allah kakak atuh kunaon osok mawaan jablay bae ngojek kiai ngojek nganterkeun doang iya Masya Allah tak etak nu berbahaya gitu oh engke teh kieu set bekan PM Hasan ka sorga jujurnya nama belum tentu sentimen dia ya banyak nama engke pamajikan Haji Pendi teh dibikin ka PM Hasan nggak bisa dong atuh geus di neraka mal bisa kumaha ya berantem di sana bidadari anu disiapkeun jang Haji Pendi lantaran Haji Pendi na ka neraka atau otomatis dibikin KPM Hasan ahli sorga Gusti nu agung Masya Allah mantakan engke jelema di sorga teh loba dibere bonus bidadari bonus di mana etalah anu salaki da ka neraka Masya Allah mantakan ulah sampai urang salaki urang ka neraka hayu ku urang toelan pam teh salaki seuna ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala bebeja ka salaki kakak geus ulah osok ngahutang duit ka bank geus kakak kan kuari ngahutang duit kan 20 juta ka bank geus lamun deuk mah nyokotin 100 juta sakalian nyungsem ya Allah jujur mahal luar biasa tuh Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam nyana boga murid nate ya ieu buukna geus putih awakna geus keriput kulitna nyaeta hideung tai kebo kita manis dong hitam manis wudu Kangjeng Nabi Allah Isa teh wudu teh murid sumuhun guru ieu cekelnya jubah guru rek wudu heula wudu Kangjeng Nabi Isa dicekelan be ku muridna teh ngan eta mah iseng jasa muridna nyalutaknya ya Allah eta baju jubah guru na dikodokan kantongna seug be manggih roti 2 kunyana dicokot hiji ku muridna santri dia ke santri pan eta on jasa muridna buukna putih kabeh mentakeun sing ade boga murid anu putih kabeh sok nyokotan berkat guru wajar barang beres wudu dipake jubah ku Nabi Isa teh leju salat beres salat cak Nabi Isa murid ya samemeh urang berangkat urang dahar heula euy cak murid ieu karak guru hebat ieu jeung urang pan lelempangan ge beuteung lapar mah teu ngeunah atuh puguh bae guru leles akhirna teh set dicokot dikodok roti cak guru Nabi Isa ieu roti teh aya 2 jang mana hiji jang kaulah hiji begitu dikodok ngan hiji doang hiji leungit ya murid sumuhun guru pan ieu roti aya 2 kabehna kok aya hiji doang ih guru jati tadi ge gan hiji doang ku kaula teh ieu dicekelan betek be ieu karasa ku kaula teh ieu babawguna roti ngan hiji tadi ge 2 murid hiji Masya Allah cak Nabi Isa asana 2 ieu teh ya geus atulah ari memang aya hiji doang mah urang sering sapotong tuh guru bijaksana mah kitu coba jajal mun boga guruna Haji Pendi bang geus kajian lah murid mah cenah lapar modar los nu penting aing seubeuh guru nu bijaksana Masya Allah ngariung ka mana bae eta berkat teh tilok di dahar ku sorangan
hayu dibikenan kata tangga dibikenan kanu jadi muridna terus be eta nu hebat mah nu bijaksana teh ya guru anu paling hebat tokoh anu hebat beuh masya Allah boga nanaon teh tilok mikiran jang sorangan terus dipikiran tatanggana dulurna jeung sajabana mantakan insya Allah PM Hasan ge insya Allah ketika nyana boga milik moal mikiran sorangan tuh pasti nu diutamakeun Rangda emang Haji Pendi ya Allah berangkat guru nate ya jeung muridna terus beuh masya Allah pohara luar biasa prak mulai nyekal beuteung deui lapar jeue lapar cak muridna tuh lapar geus leumpang perjalanan jauh guru urang dahar naon geus teu boga geus tenang be jol be aya uncal kucluk-kucluk karena lagi di leuweung digerokeun iya uncal taal nyampeurkeun uncal nyampeurkeun digerokeun doang masya Allah Haji Pedi boro-boro ngagerokeun uncal ngagerokeun embe ngagerokeun kotok ngagerokeun rangda ge pih di Ciduhan parebut masya Allah sok ngobrol bae di mobil jeung kula doh tadi mancana kula di Ciduhan ku si anu dek be ngagerokeun si anu di Ciduhan pih anu 3 kali pih coba jajal ku ge ngagerokeun pasti ge pih pelet dong ji dek nanya kula ya ka ibu-ibu di aya nu bogoh henteu ka Haji Pendi aya nu bogoh henteu ulah kicu ya Allah sanggeusna digerokeun teh ya eta uncal ngan ditepak doang ku Nabi Isa plak masya Allah langsung asak ngebul keneh seungit luar biasa kos di sate kitu muridna geus molotot wih sate ieu mah masya Allah geus ngacai-ngacai memeh daharna dia dahar itu dahar teh beres dahar tulangna teudeun terus masya Allah seep tabeh dagingna seep tabeh beres seubeuh datang ka teurab 3 kali muridna katai-taina beak katai-taina eta guruna neleukeun bae ka muridku gembul-gembul teuing isi murid padahal mah geus kolot masya Allah teu meunang aya kadaharan naon bae rampus jasa muridna aya duren di dahar jengkol di dahar pete di dahar wabeh masya Allah kos orai koros percis tuh barang tek be ditepak deui ku Nabi Isa kum biidznillah hudang deui eta uncal anu geus tinggal tulang belulang teh hudang deui hirup deui masya Allah minta izin ke Nabi Isa set endek pamitan ya mangga set kuluyur luar biasa masya Allah tinggal murid dan jakalan beuteung isi kempes di moal kan tapi ternyata sebuah bae hebat luar biasa masya Allah guru subuhun hebat amat guru eta uncalkeun leumpang digerokeun nyampeurkeun ditepak langsung asak di dahar sanggeusna tinggal tulang doang ditepak hirup deui berangkat deui hebat amat hebat kan mana ningali karena kehebatan guru mana hebat luar biasa hebat ngaku karena kehebatan guru ngaku guru ngomong-ngomong eta roti tadi kemana nya hiji deui nah bisa nanyakeun roti ka muridna tetep bae jojong bae muridna kukuh kerang luar biasa hiji guru ti tadi ge pun 2 cak guru teh hiji guru masya Allah kekeh luar biasa ya Allah ayeuna kan berangkat deh berangkat set tek datanglah ke Padang Sahara karena muridna emang tukang karung muridna cak Nabi Isa teh boga karung teu 3 ih kamederan guru mawa coba tah pasir eusian di eusian pasir set pinuh karung teh di eusian pasir 3 walde luar biasa ditepak doang ke Nabi Isa pasir jadi emas masya Allah eta 3 karung jadi emas kabeh masya Allah puara luar biasa bisa nyandung berapa kali dong
bisa nyandung sababaraha kali nya teu beres jasa urang doakeun we lah teh susah bae gitu nya mah teu beunang boga duit hayang nyandung guru ari ieu emas jang saha 3 karung cak Nabi Isa urang babagi guru ya urang babagi ieu nu sakarung jang guru tek digeserkeun ku Nabi Isa ieu nu sakarung jang maneh ieu sakarung deui nu sakarung deui nu jang nu nyokot roti nu sakarung deui jang nu nyokot roti. Masya Allah eta muridna langsung ngacung kula guru ngaku muridna Masya Allah teu beres ari neuleuh kahebatan guruna kumaha bae ge tetep nya nama keukeub hiji guru roti hiji barang giliran bae eta kula guru ngaku teu beres luar biasa Masya Allah ye sing ade jujur teh hese jujur teh kudu dipancing bae kayaknya sia teh lamun dibere anu weuh pohara luar biasa tah cak Nabi Isa geus nya datang ka sakieu bae maneh jadi murid geus kula mah hendek samaningan sorangan ribet jeung murid kos kieu mah leuceuh ieu bos kumaha jang maneh kabeh satilu-tiluna wow eta ciciprak murid Masya Allah ku aing emas 3 karung mun dijual deuk dibelikeun dijieun ka imah nu mewah deuk dibelikeun ka mobil deuk naon deui tuh parah jasanya mah Masya Allah ibu kira-kira boga salaki lamun sugih tapi kawin deui lamun susah moal kawin deui maningan mana mending sugih ieu titah milih ye lamun salaki maju usaha sugih ngan kawin deui tapi lamun kieu be susah be moal kawin deui maning mana maningan sugih tapi ulah kawin deui ngeunah bae ya Allah ya Rabbi Masya Allah keur susuitan luar biasa jol aya garong kalinya duaan langsung golok karena beheung hayang salamat apa hayang teu mun salamat serahkeun ieu emas lamun moal salamat lamun ieu keukeuh empaeh maneh Masya Allah ngageter-geter eta teh akhirna urang damai bae damai koalisi jamaneh ieu garong ngan duaan doang kami di dieu sorangan di dieu aya emas 3 karung atuh urang sering sakarung bae ji cak garong teh ya oge boleh oge ieu koalisi cocok ieu koalisi geus jadi akhirna kan babagi tiluan Masya Allah ngarobrol be tiluan teh ngaharayal nyana balik pasti bakal jadi jutawan bakal jadi sudager lantaran boga emas sering sakarung prak Masya Allah ngandame didinya memeh urang balik urang dahar heula lantaran beuteung lapar ngangkat wah ieu teh emas kan moal kaangkat kumaha tuh geus saurang ieu ka pasar sok meuli roti Masya Allah akhirna nu saurang berangkat meuli roti di jalan kaasupan setan tuh kieu dina pikiranana lamun ieu emas ku aing 3 karungna ieu ku aing sorangan pasti aing sugih sorangan bae lah ku aing batur aing nu 2 deuk diracun ku aing Masya Allah diracun ku aing geus aing kuari meuli kadaharan ku aing diasupan racun engke batur aing nu 2an teh ngadahar eta racun paeh kieu ku aing sorangan tuh sing ada awas mantakan pikiran jelema anu selalu karena urusan dunia bae karena jabatan bae geus teu mikiran naon ieu bahaya luar biasa kaasupan setan nu 2an ge ternyata kaasupan setan cak nu 2an teh ya cak nu 2an ieu lamun ku urang dibagi 2 pan sering sakarung satengah geus we babaturan urang anu kuari keur de balanja teh ya datang maningan ku urang tusuk langsung paeh urang tinggal 2an ji bener oge nya siap geus Masya Allah tah ieu sing hade setan luar biasa
atuh pulang ti ditu bari susuitan nyana teh pulang di pasar mawa kadaharan geus aya eusian racun geus susuitan be aing bakalna nupang sugihan sorangan be di lembur bakalna batur aing duaan jangker kabeh pae termasuk anu putih buukna saya anu putih buukna ya Allah begitu tak datang teh ya Masya Allah teu babi bu deui di luar dugaan nu saurang nu duaan sat nusuk pae dibunuh. Masya Allah tinggal nu duaan seserian urang kuari tinggal bagi dua sakarung setengah meme balik dahar lo urang makanya kita kadaran lagi saya naon anu tah racun geus aya racunan atuh dahar bak-bak nu duaan sedengkeun geus aya racunan atuh kelengar pae kabeh. Masya Allah tah ieu lah jelema nu teu jujur hancur ujungna bakalna. Satu saat Allah anu punya peran anu teu jujur hancur bakalna. Awas alam dunia ieu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alam anu ku Allah diciptakeun aya alam kholqi aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut sakabeh alam milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nanggahan ka Allah teu jujur ka Allah dihancurkeun bakalna seperti murid Nabi Allah Isa alaihissalam anu harak kana harta emas anu sangat luar biasa ujungna hancur akibat teu jujur kanu jadi guruna ieu lantaran dipikiranna hanya jabatan jeung harta. Maka yuk urang jujurkeun awak urang insyaallah salamat dunia salamat akhirat ta ieu kos kieu teh ngaranna Mi'raj kos kieu. Masya Allah jauh urang menggeus lain kos kangjeng hiber kaluhur langit geus bae urang mamerajna melalui jujur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk urang mulai belajar jujur mimitian urang pamajikan jujur ka salaki jujur ka pamajikan. Masya Allah ngeunaheun jasa mudah-mudahan bae ibu boga salakina nu jujur selalu bebeja baik ka pamajikan. Neng alhamdulillah ya kakak usaha poe ieu menang 100.000 jujur ngeunaheun. Neng alhamdulillah kakak poe ieu usaha menang 200.000 tah duitna. Masya Allah nikmat teu karasa ku sa pamajikan nikmat luar biasa. Neng alhamdulillah kakak ieu teh poe ieu keuntungan 500.000 tah ieu teh jang neng pan kak ngan 300.000 cenah untung 200.000 nu 200.000 dibikeun karangda sabelah jujur nikmat teu kira-kira mulai Masya Allah insya Allah ketika orang selalu jujur pamajikan jujur ka salaki jujur ka pamajikan urang teh jujur kanu jadi anak jujur kanu jadi kolot jujur ka tetangga jujur ka baraya jujur ka dulur kadituna jujur ka Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala bakal terasa keindahan kehidupan ieu lah hiber bakalna Mi'raj jujur pejabat kanu jadi rakyatna jujur ka jadi anu jadi pejabatna bakal karasa kurang nikmat di negara urang. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kejujuran ka bangsa Indonesia amin. Anugerah kejujuran ka bangsa Indonesia amin. Karena yang tidak jujur pasti akan hancur. Nauzubillah min jalik dicukupkan sakieu mau izoh ti kaula mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyyu ya kabir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya farijal hammi wa ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham dafi al balaya Allah dafi al balaya rahman dafi al balaya rahman dafi al balaya rahman dafi al balaya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.